Nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajarin bareng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Bardan jago bayaran ngaran dewek si Gimbal. Ayeuna datang ngaliwatan ieu surat anu maksudna mah taya lian kajaba tinerangkeun ka Andika Bardan. Pasoalan antara Andika jeung anak buah kula nu ngaran si Kewor kudu direngsekeun lantaran nepikeun ka ayeuna tatuna tacan cager. Andika kudu tanggung jawab. Dinangke peuting gira datang ka Pasir Macan. Dewek nungguan silai. Urang ijen sacara lelaki. Urang ijen sacara jago. Teu kudu salampah. Ieu pasoalan cukup ku dibereskeun antara urang dua. Lamun nya Andika jago bayaran kudu datang sacara jago. Gesan adu hareupan jeung kula ditunggu di tempat anu geus ditangtukeun. Nu nangtang ka Andika si Gimbal. Ngageter leungeun Bardan sanggeus namaca eta surat lain ngageter sieun tapi kahudang rasa kapanasaran jeung amarahna. Bardan neuteup ka hareup wanci memang geus maju kasorenakeun ningali Bardan bangun anu ngahulang bari jeung ngarames surat. Mang Obel panasaran terus nanya, naon cenah eta eusina surat teh jang Bardan? Katingalina ku Mang Megedingan bangun anu ambek jang. Bardan neuteup ka Mang Obel bari terus ngawalon, panangtang ti si Gimbal keur diri kuring mah. Anu memang taya deui maksudna mah mangrupa buntut kajadian dina sababaraha bulan katukang. Nu memang teu nyangka sugan teh moal aya buntutna kieu Mang. Aduh. Nangtang ijen ka jang Bardan
anu ngaran si Gimbal teh mangrupa jadugna rampok teh alin Jang. Aduh, kumaha atunya sikep Jang Bardan ayeuna ye Jang ye? Jelas, kuring kudu nadunan kana naon rupa anu dipentak ku si Gimbal mah. Nu tetela mangrupa panangtang pikeun kuring. Ye, memang urusan pribadi mah. Sarta kuring memang kudu narima kana panangtang si Gimbal mah. Mang Obel katingali paromana robah. Gambaran tina beungeut anu kaentepan ku rasa salempang. Ari cek Mang mah ulah digugu lah Jang Bardan, ulah digugu. Sabab sahanunya ho si Gimbal bakal ngalicikan ka Ujang. Nu matak geus lah ulah dianggap naon kitu teh, ulah nganggap kana eusina eta surat Jang Bardan. Jang Omen bade ka Juragan Suma milu nemrong ngomong dina waktu harita. Nya Kang, bisi matak bahaya ke Kang Bardan jeung barina oge apanan urusan jeung pihak si Gimbal mah tos beres Kang, basa urang duaan katanyakan bojong teh. Bardan ngabagi paneutupna ka Mang Obel jeung Jang Omen teu lila terus cumarita deui. Memang saliwatan mah bisa kitu mah Jang Omen, tapi pikeun kuring rek dikamanakeun ajen diri. Upama teh mah teu narima kana panangtangna si Gimbal. Ieu memang salah sahiji kaayaan anu kudu disanghareupan mah. Anu kudu disinghareupan. Di dieu tanggung jawab hiji jago teh mang. Nu matak pikeun diri kuring oge mang jadi panasaran gisan tepung sarta adu hareupan jeung si Gimbal. Anu lamun teh mah nepikeun ka teu ditedunan panangtangna ngadung harti diri kuring rumasa eleh jajaten saacana ijen. Leuwihna teh eta ngandung harti kumpulan rampok anu dipingpin ku manehna bakal leuwih sawenang-wenang mang dina ngalakukeun tindakanana. Bardan negerakeun jalan pikiran jeung pamadeganana anu memang moal bisa kitu bae nganggap sepi eusi surat ti si Gimbal anu mangrupa panangtang pikeun dirina sakaligus panghinaan upama teh mah panangtang teu dicumponan. Mang Obel silih teuteup jeung Jang Omen teu lila Mang Obel cumarita deui. Nya eta mah kumaha Jang Bardan be ketang? Ngan ieu mah ku pikiran emang leuwih hade ulah didatangan. Kitu ta Jang Bardan? Leuwih hade ulah didatangan. Sabab cek Mang oge sahanunya ho lantaran hayang puas manehna ngalicikan ka urang. Da puguh itu maapanan jumlahna oge lain saurang dua urang Jang. Cek Mang Obel ngarasa salempang hatena. Tapi Bardan memang lain lalaki miyuni hayam kabiri. Dirina geus pada nyaho salaku jago bayaran anu memang kudu narima kaayaan anu lumaku dina waktu harita. Bardan ngareret ka lebah enggona Nyi Suwangsih teu lila terus harita nyarita deui. Tapi omat mang Jang Omen kade ulah nepikeun ka ayana anu nyahoeun jabati urang tiluan. Kuring bakal miang ke peuting luyu jeung panangtangna si Gimbal. Sabab lamun pamajikan nepikeun ka nyaho bisi hatena salempangeun. Da puguh ari karepna mah geus teu hayang kuring loba riributan patelak tanaga teh mang. Nya ari mang mah moal rek nyarita ka sasaha Jang. Ngan satadina be kitu mang mah nya. Ngabejaan teh mang mah pikeun kasalembatan Jang Bardan da mang teh geus teu asa jeung jiga deui atuh ka Jang Bardan teh. Katarima ku kuring mang. Naon rupa kanyaah ti emang jeung perhatian ti Mang Obel. Ngan tetep moal bisa dihalangan ari pamaksudan mamang. Nya kitu be Jang Omen. Nuhun ieu nya. Suratna geus katarima ku kuring. Nya. Da puguh pentingna oge memang nepikeun surat ka Bardan. Atuh terus harita eta badegana Juragan Suma teh amitan balik.
Sanggeusna balik Sema, Bardan silih tetep jeung Mang Obel, dua tetepan boga pikiran masing-masing. Paneuteub Bardan mangrupa paneuteub hiji jago anu ngemu amarah ku ayana panangtang ti si Gimbal katut rasa kapanasaran. Sedengkeun paneuteub na Mang Obel mangrupa paneuteub anu ngandung rasa kasalempangan sok inggis Bardan pinanggih jeung bahaya. Teu lila datang deui Suwangsi. Paroman Hegar siga anu manggih kabunga malah sanggeus tepi kagigireun Bardan terus diuk emok dina luhur samak gigireun Bardan anu jadi salakina bari nyarita di barung jeung imut. Meni asa kulucu pisan budak teh Kang. Biar ngajakan seri ka abdi. Manya orok keneh geus bisa ngajakan serinya Kangnya. Bardan males imut Suwangsi bari terus nemalan. Menang kabungah berenang Nyai. Sabab anu jadi indung beuki dieu teh bet beuki geulis. Nu matak ngajakan seri ka Wangsi oge. Nya bener kitu Mang? Aduh, nyalus be. Geus bisa seri matuh Nyai. Hartina eta budak teh geus nyaho ka indung. Jeung deui amis budi ari loba seri mah. Nya mending keneh loba seri tibatan mending keneh ceurik mah. Maksud Mang teh daripada loba ceurik mah da kurang-kurang nama. Ku biasana umur 3 bulan mah keur sedeng-sedengna ogoan. Malah teu aneh lamun sok jadi gangguan pikeun urang anu sosonoan. Kitu tah nu kaalaman ku Mang Bareto mah. Suwangsi ngajanggilek semu baeud bari terus nyarita deui. Sok kemana bae Mang Obel mah nyarios teh? Tadi ke kupingna bet aya anu sumping geningan Kang. Saha? Oh, eta Jang Omen titahan Juragan Suma. Engke peuting akang dititah ka ditu cenah. Aya bada mikeuneun anu teu kudu atau anu teu wudu pentingna. Kitu tah Nyai. Suwangsi kerung 2 halisna meh tepung. Aya parasa anu kurangeuna sabab sok inggi salakina dipentaan deui tulung saperti waktu miang katanjakan bojong tea 3 bulan anu kaliwat. Nah ya penting naonnya Kang? Ari kira-kira na menta tulung anu urusan anak Kang Bardan kudu ngajorag deui ka jelema jahat mah Kang. Abdi teu mikeun Kang. Geus meujeunna Kang Bardan ngurangan kana hal-hal sarupa kitu Kang. Sabab terus terang abdi mah melangjang salempang Kang. Bardan seri leutik ka pamajikanana bari terus kedal deui lisan. Ulah aya waka pikiran kelebah dinya Nyai. Sabab kusawangan akang mah lain soal eta. Dalamun nyatea mah urusan saperti teu heula tangtu Jang Omen oge terus terang ka akang. Ieu mah sigana bae urusan anu sejenna. Mun, ieu mah bisi be cara anu ti heula-heula Kang. Sabab abdi inget kana amanat sepuh Kang. Jalma mah taya anu jago. Upama urang ninggang di jaya hiji waktu pasti urang tinemu jeung apes. Nu matak lamun Juragan Suma menta bantuan Kakang Bardan seperti ti heula deui, omat tolak Kang, ulah disanggupannya Kangnya. Suwangsi negerakeun eusi hatena kanu jadi salakina. Bardan ngan ukur imut bari ngareret ka Mang Obel anu dereret harita terus cumarita deui. Ari ceuk Mang mah memang eueuh gorengna Nyai. Lamun teh mah Jang Bardan salaki Nyai nyobaan ngadatangan ka imahna Juragan Suma. Nyada puguh naon kitu teh ngarasa kahutangan budi atuh pikeun Juragan Suma mah. Sanu nyaho rek syukuran meureunan. Mang Obel kapaksa ngarojong caritaan Bardan sanajan hate malain kitu eusina ngan manehna memang ngarti kana paneuteupna Bardan. Iraha cenah Kang ngangkirna teh engke wengi. Nah tuh meuni wengi ngangkirna Juragan Suma teh nya Kangnya. Atuh abdi di dieu meureunnan sorangan Kang ngan ukur di baturan ku orok. Bardan seuri bari terus nyarita deui. Ari Nyai taeun teh sok ngalelewedehkeun kana acara batur.
Nyada juragan Suma anu boga acara atuh. Jeung na deui henteu kudu ngarasa keung. Da Mang Obel oge ngabaturan meureunnan di dieu. Nya, bisi keung mah. Da akang oge geus beres matang tu buru-buru balik deui meureunnan Nyai. Bisa teu Mang Obel? Lamun di dieu Mang, maturan pamajikan kuring. Nyari Mang mah bisa we maturan di dieu. Hemi laur di imah oge sorangan. Da puguh memang tibareuta oge tisaprak indungna barudak ninggalkeun pawenangan. Estu sorangan be mamang mah. Heuda boga oge budak. 2 dibawa deui ku dulurna. Nyakeun we Mang mah di dieu ngabaturan bisi keung mah Nyai nya. Nya nuhun be atuh ari kitu Mamang. Teu paruguh atuh abdi di dieu sorangan mah, Kang Bardan. Loba deui obrolan anu sejena. Anu memang Bardan henteu terus terang ka pamajikanana upama dina waktu miang engke peuting teh lain rek ka imahna juragan Suma, tapi rek muruh ka Pasir Macan geus narima jeung nyumponan kana panangtangna si Gimbal na kahirupan insan nu magelaran di pawenangan. Sang Surya geus surup ka belah kulon. Halimun gunung mimiti turun. Sora papaes peuting mimiti kadenge. Ti mimiti sora jangkrik cihcir ciang-ciang cari cangkas jeung sajabana. Bardan geus saged dangdan rek miang. Ngan aya anu aneh pikeun Suwangsi sabab Bardan nu jadi salakina inditna teh make jeung nyoren bedaug sagala rupa. Tapi Suwangsi teu loba tatanya. Sok sieun nyinggung kana parasaan nu jadi salakina. Memeh miang Bardan nyium heula anakna anu keur ngagebra sare digigireun Suwangsi nu jadi indungna. Bardan paling akhir nyium tarang Suwangsi bari nyarita lalaunan. Akang miang heula Wangsi. Teu kudu keung aya Mang Obel anu maturan di dieu mah nya. Mang Obel tangtu bakal maturan di tepas hareup. Akang moalila tangtu engke oge buru-buru mulang deui ka dieu. Suwangsi netep antep kanu jadi salakina bari terus nyarita. Kade, amanat abdinya Kang Bardan. Abdi teu miharep upami Kang Bardan ngalakukeun deui tindakan seperti bulan-bulan anu katukang Kang. Majeuna ayeuna mah urang ngarobah cara hirup Kang. Sakomo ayeuna urang boga budak Kang Bardan. Kade, ulah lami teuing Kang diantosan ku abdi di dieu nya Kang nya. Moal bager. Soknya akang miang heula. Sareretan Bardan gareret deui ka lebah orok. Aneh orok teh beunta siga anu neuteub ka Bardan bangun anu geus awas bae. Belenyeh seuri. Geus kitu marep deui peureum aya anu nyeblak jeung ngageter hate Bardan dina waktu harita. Mangsa ningali anakna anu masih keneh orok seuri ka manehna. Waktu ditepas tepung jeung Mang Obel, Bardan terus nyarita deui mihapikeun anu jadi pamajikanana. Omat Mang, Suwangsi pamajikan kuring ulah nepikeun kanyahoeun kana maksud kuring anu sabenerna dina waktu ayeuna nya Mang. Kade mihape di dieu Mang. Kalawan doakeun kuring sing salamet Mang. Nya ari keukeuh jeung peuteukeuh mah jang Bardan rek nadunan panangtangna si Gimbal pek teh teuing jang. Puguh Mang teu bisa ngahalang-halang. Ngan mihapebe Mang mah kudu waspada jang. Sabab jalma anu bakal disinghareupan teh sasatna jadugna rampog. Anu teu mustahil upama licik ka urang. Beres Mang. Pokona mah nasehati Mang Obel tangtu jadi bahan tinimbangan pikeun diri kuring. Hayu Mangnya, kuring miang heula. Kade mihape di dieu Mang. Geus kitu mah Bardan kenceling indit. Dina lengkah-lengkah suku anu pasti tanda yakin kana kamampuhan diri pribadi. Paes peuting marangan kana ringkangna Bardan geus nuju ka Pasir Macan. Memang anggang geus nuju ka Pasir Macan teh. Tapi lempang gancang malah sakapeung sok dibarengan jeung lulumpatan. Sakapeung deui luluncatan dina lengkah-lengkah suku anu panjang sangkan buru-buru tepi ka tempat anu dituju.
Bulan di awang-awang tepati caang, da puguh lain mangsana bulan purnama. Tapi kaseketan panon bardan anu geus kalatih teu kudu ngarasa ringrang dina mangsana rumingkang, hatena pinuh ku katenangan nuju ka tempat tujuan. Da puguh lumaku dibarengan ku lempang gancang, bari sakapeung ngagunakeun elmu luncat gancang, teu matak aneh. Lamun bardan tereh tepi ka pasir macan. Di luhur pasir macan, dina lahan anu lega tur datar katingali si gimbal geus mancuh nangtung paneuteup seukeut ka hareup. Cileng, cerelak. Cerelak, cileng. Aya jirim anu luncatan di antara gundukan batu galede anu aya di eta pasir. Si gimbal nyerenge seuri sabab jalma anu diondangna ditangtang gesan ijen wawasen teh tetela datang. Cerelak, cileng. Salegede. Bardan harita mancuh dina tangtunganana teu jauh ti tangtungan si gimbal. Waktu bantrok paneuteub sarta badan nelek-nelek anu ngajanteng nangtung di hareupeunana teu wudu ngarasa kaget anu lain di kieu. Nah, malah menang sajongjongan mah teu bisa cumarita. Sabab banget ku teu ngarti lantaran nu mancuh nangtung di hareupeunana teh tayalian kajabati Rojak, dulur saguruna. Rojak alias si gimbal harita ngalenggak seuri bari nulak cangkeng, neuteup seukeut ka bardan bari terus nyarita. Bagea bardan, urang ayeuna tepung di ieu patempatan. Tapi lain tepungna dua jirim dulur saguru, urang tepung salaku musuh. Sabab bongan si laing geus urusan jeung si kewor sarta duaan deui anak buah dewek. Si laing geus pipilueun kana urusan dewek sarta mugageun lampah usaha dewek. Ku ayeuna kitu kudu tanggung jawab si laing bardan. Bardan nenangkeun geteran hatena sabab memang henteu nyangka sacongo buuk oge upama anu ngaran si gimbal teh tetela Rojak anu memang batur saguruna. Tapi bardan gancang sadar kana kaayaan, teteupna anteb ka hareup dina sikap anu tetep tenang harita terus cumarita. Bener-bener kuring teu nyangka upama jadug rampog teh tetela geningan Andika Rojak. Puguh kaget sabab lamun ki sampur guru urang nyahueun tangtu bakal ambek sabab boga murid geus jadi jadug rampog anu ngaganggu kana katentreman jalma loba. Teu sangka, bener-bener teu sangka. Bardan, baheula urang memang kungsi saguru tapi dina peuting ieu di ieu pasir macan geus henteu kudu nyabit-nyabit deui ngeunaan ngaran si Ki Sampur. Sabab di antara urang ayeuna lain rek ngobrol silih cicikeun rasa kasono, tapi peuting ieu urang ngadu milih saha anu bakal ajal binasa sia. Rojak taya bayana memang waktu katukang dina mangsana kuring menangkeun diri suangsi sabenerna mah geus kabaca yen Andika nyeri hate sarta cecep ka kuring soalna bisa kanyahoan lantaran anjeun nepikeun ka kabur pisan lunta bari teu bebeja.
Memang bener teu salah eta teh Bardan. Nu jelas pikeun dewek. Asa mobok manggih gorowong, nya cukang pikeun mentas. Bongan si laing wani-wani jadi jago bayaran tur kurang ajar ka anak buah dewek. Kapaksa ayeuna urang urusan. Sok. Gerapa satah bedog teh Bardan. Cek si Gimbal alias Rojak bangun anu nguntu pisan. Baris menang atau baris unggul ngungkulan Bardan. Bardan memang surti kalawan sadar sapinuhna. Yen antara dirina jeung Rojak teh aya pasal tibaretona, pang-pang namah dina waktu keur marebutkeun cintana Suwangsi anu harita mangrupa wanoja anu memang diparebutkeun ku satiap jajaka anu aya di pelemuran. Rojak, lamun memang kitu, taya bayana. Ngan ingetkeun ku anjeun yen tinakan kuring kasih kewor lantaran bongan lakuna anu geus rumpus rampas kana banda anu lian. Nganung harti tinakan ngarampok. Jadi wajar lamun kuring nina kadirina. Rojak alias si Gimbal mun cereng. Buukna anu panjang ririaban aya kaistimewaan anu kawilang can kanyahoan ku Bardan teh. Upama geus muncak amarahna mangka buuk si Gimbal bakal jarocong heuras cara kawat disebutna ilmu rambut carongcong anu memang hasil ngulik Rojak ti guru urang ujung kulon. Puguh lain ti Kisampur guruna. Sabab saluntana ngalalana Rojak terus naon kitu teh nambahan deui ilmu ka guru-guru anu kabeneran daek narima dirina salaku muridna. Teu kudu babacot sia Bardan. Penting ieu geura tatan-tatan geusan ngalayang jiwa bongan si laing anu geus wani ngaganggu ka dewek. Salah sahiji tindakan si laing anu kacida salahna nyata geus wani pipilueun sarta ganggu kana usaha dewek. Urang tangtukeun sia sanu bakal kojor dina penting ieu. Srebet. Kurilap. Bedog si Gimbal geus dipesat tina warangkana. Sanajan poek muwuh gugurilapan nandakeun bedog anu kacida sekeutna. Di antara rajegna tatangkalan jeung rerimbunan nu aya di sabudeureun eta patempatan tembong aya sababaraha hiji pasang panon anu keur ngawaskeun kana lumangsungna eta kajadian anu memang taya lian kajaba ti anak-anak buahna si Gimbal anu dipimpin ku si Kewor anu meunang pancen geusan ngaraponan Bardan upama geus leuseuh tanagana. Sedengkeun Bardan anu salawasna ngayakeun tindakan sok sorangan ngagambarkeun jiwa jago anu sajati. Henteu ieu kapikir upama si Gimbal ayana di dinya teh henteu sorangan. Marukana bener be meureunnan si Gimbal teh sifatna nyatria saperti dirina. Bardan maju salengkah ka hareup. Leungeun katuhuna nyekelan perah bedog. Srebet kurilap. Bedog dipesat bari nyarita. Hade Rojak. Upama memang karep jeung kahayang andika kitu. Anu satadina urang saguru saelmu ayeuna jadi patelak ngadu tanaga jeung jiwa. Upama memang ieu kahayaan geus teu bisa diteangan deui jalan anu hade kajabati direngsekeun ku cara ku conggo bedog. Hade taya bayana Rojak. Memang iwalti ku congo bedog euy. Memang iwalti congo bedog anu kudu nganggeuskeun lumakuna aturan dina penting ieu Bardan. Nu bakal namatkeun riwayat hiji jago anu geus taya gunana deui. Sabab jago ngan aya hiji. Nyatana diri dewek si Rojak anu geus katelah si Gimbal. Urang mimitian Bardan, awas. Ya. Ya. Cerat cileng. Kurilap. Suk.
Si Gimbal dina waktu harita geus muka panarajangna, bedogna nyabet ngarah kana beheung dina kecepetan anu geus kalati. Puguh jauh lamun dibandingkeun jeung ulin bedogna si Kewor. Bardan memang geus waspada da puguh geus bisa ngukur elmuna si Gimbal teh sasatna satata jeung dirina. Badan Bardan ngacorelat kagigireun badan lawan, bari metakeun bedogna dipake nakis. Kiu pelentrang. Bedog bantrok kadenge sora anu ngapelentrang, marengan si lalatu seuneu balukar tina bantrokna dua bedog. Cari jeung. Dalik deug. Dua nana pada malunur ka tukang tilu lengkah, nandakeun tenaga lapisan anu saimbang. Srog. Dua nana pada maju deui. Itu ieu pada malencerong seukeut bangun anu keur silih teangan kelemahan masing-masing. Sebrut. Cerak celeng. Si Gimbal geus maju deui narajang dina tata gerak anu leuwih hebat batan tadi. Bedog nalir upama jadi sababaraha hiji ngarah kana beheung, nyuliwa kana dada, terus nyabet kana cangkeng, runtuyan panarajang anu teu bisa. Sagawayah jago biasa pikeun nying hareupanana. Angin sabetan bedog bangbaraan mata klinu kadengena sarta angin tebakanana muh karasa tiis kana kulit Bardan. Tapi Bardan teu gempeur. Puguh geus kasakuan tata gerak anu dilakukeun ku lawan, sasatna ilmu silat anu kacangking ku si Gimbal puguh memang sasumer. Nu jadi kunci utama ayeuna mah taya deui kajaba ti kapelitan, karikatan jeung kawaspadaan. Lamun seug balanga saeutik tangtu bakal cilaka gede. Di luhur pasir macan dina peuting harita lumangsung tarung tandingan antara dua jago anu saguru jeung saelmu. Teu wudu muh mata kresep jeung paur ningalina. Resep lantaran tata gerak anu dilakukeun ku duanana mangrupa tata gerak ilmu silat anu memang geus kalatih asa. Paurna upama seug salah saurang aya anu kabeunangan ku panarajang geus tangtu moal bisa ampun deui bakal ngalayang jiwa. Di antara sora papaes peuting anu jadi ciri mangsana alam dilimpudan ku pepedut hideung sarta halimun gunung anu turun jadi saksi ijen jajatena dua jago. Ting belentrangna sora pakarang anu bantrok dibarengan jeung si lalatu rabeng mangsana bantrok eta dua bedog sarta ting corelatna dua jirim dina mangsa jingkrak nyingkahan panarajang. Ngacorelat males narajang jeung gilekna badan estu jadi puseur perhatian sababaraha pasang panon anu aya dina balik tatangkalan jeung ririmbunan. Caturkeun harita Mang Obel anu aya di imahna Bardan lantaran boga pancen maturan Nyi Suwangsih nu keungeun hatena sabenerna mah geus teu ngeunah ti tadi oge. Da puguh karep mah hayang milu tadi teh.
Da cacak lamun dirina bisa kana ilmu bela diri mah hayang marengan ngabantu Bardan. Aya wirasat anu kurang hade dina hate Mang Obel. Samyangna Bardan tadi duka teuing kunaon ngan anu jelas sawangan kasalempangan henteu weleh nembongan sabab dirina sadar Bardan sasatna bakal ngadu jiwa jeung si Gimbal jadugna rampog. Nu teu mustahil upamana teh mah ngayakeun tindakan anu licik. Geus sare kitu suangsih tehnya. Geus tibra siga nama da teu kecet-kecet geuningan. Hate aing teu weleh melang yeuh kajang Bardan yeuh teh. Tuh, mani keketegan kieu yeuh. Kasawang ku aing mah, kasawang. Lamun jang Bardan nepikeun ka dilicikan. Be. Cilaka meureunnan. Cilaka meureunnan. Hanjakal aing teu bisa gelut. Lamun aing bisa silat tangtu meureunnan, bisa milu ngabantuan kana naon rupa perjuangan jang Bardan. Aduh. Da aing oge padahal mah nyaho tempatna Pasir Macan teh jadi lamun heug aing bisa gelut mah bisa nyusul meureunnan ka ditu ka Pasir Macan. Kitu galecokna hate Mang Obel dina waktu harita. Nu kaentepan ku perasaan salempang jeung panasaran hayang nyaksian kana lumangsungna kajadian di Pasir Macan. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajarin bareng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.